Kemana si Tata ya? Tata? Tata? Aya naon sih? Kukuruan wae, kos di jero leuweung wae. Balak segani geroan teh. Buru gerak mangkat ka ditu maneh. Bantuan tuh bapak maneh ka sawah. Buru gerak mangkat. Iya mama, awel ih. Kieu ari nasib budak leutik mah sok dipetakeun we. Padahal mapan aya bapak uing. Boga sawah teh meni jauh tuh dah. Nyampekeun wae, tapi enggak apa-apa lah. Alright. Akhirnya sampai juga. Arek naon coba orang ke sawah bisa naon. Mending orang mandi we arek berenang ke sungai. Terjun yuhu. Ya. Perasaan tadi aya jelema keningan sih ilok orang-orang ki aya jurig. Apa mungkin perasaan aing saja ya? Tapi dah tersalah denge tadi salah jelema Sekal buset gening sia Tata. Sugan teh ngajurig sia teh. Naon siridinya? Hehehe keur mandi ayahanda. Unde ditah mamah ka dieu teteh mantuan ayahanda ka sawah cenah. Tapi uing kan bisa naon-naon ayahanda. Segar. Sia mah lupa bacot. Buru keur hanjat. Orang balik yuk. Bantuan heula atuh uing hanjat. Nyapekeun wae sia mah. Buru. Yuk, ayah belum makan lagi. Laper ini ya, laper. Yuk kita pulang. Buru Tata lempang teh sia ngalilakeun. Aing lapar ya. Buru ayo, tenang ya. Ini juga sudah buru-buru. Ayo tuh gerak udah gaya. Orang respon cepet na iya lempang. Hihihihi. Apa bacot sia mah. Kelak ya, tunggu sebentar. Alah sia mah, aya wae. Naon isi eureun kala eureun deh. Sepertinya ada yang aneh nih ya. Aku pengen ya. Tunggu ya. Aku dulu, oke? Alah aya wae sia mah segala hayang modal. Pantesan asa bau-bau tai ieu teh. Sia ternyata yang modal. Mana tuh gerak mangkat sia. Kayaknya soalnya aing tiala ka ieu mah. Selapar tuh dah yaya. Kemana si Tata? Modal lela keningnya pengen tungguan teh muncul. Assalamualaikum. Apakah ada jelema di jero? Kemana Mama Hayati? Waalaikumsalam. Ngomong lela. Emang uing bolot gitu ha? Ibu rasup bener lela gitu. Kemana si Tata? Keringan tebareng jeung ngapa uwihna? Kayak pandari manehna modal heula cenah. Kening si Tata. Di dia keur molor. Lain namanya tadi modal ya. Aya naon sih gandeng wae Aya naon ieu? Tuduh banget uing. Hudang sia Tata. Molor wae. Kan cenah tadi sia keur modal. Kening saya di dia sih. Nah, emang uing keur molor. Mangga mana gitu? Itu kemana-mana iya kiri-kiri dia dah hees. Waduh. Iya. Sepinya. Aduh. Saatnya aing berubah. Akhirnya aing berhasil ngeprank keluarganya si Tata.